Haji. Cek mending ngaruaskeun wae. Iya Cek Haji, abdi dek mayar hutang. Hah? Tumben amat Cek daek mayar hutang. Nya Cek Haji, geningannya tetenang boga sangkutan hutang. Nya lah hutang mah bisa nyieun sirah nyut-nyutan. Nyasok mana ka dieu cenah mah dek mayar hutang. Ye Cek Haji. Tah gitu Cek, bayar hutangna. Oh nya Cek Haji, abi menang ngentang nginum, tapi caina abi teh hayang ngutiis. Abi haus Cek Haji. Oh Cek haus, kayak Cek Haji dek kasih Nur meuli cai dagoan. Nur, meuli teh pucuk dingin. Tumben Cek Haji meuli minuman dingin. Iya Nur, Cek Haji dek mikeun minuman jam Fitri. Cenah mah manehna hayang nu dingin. Haus cenah Nur. Cek Fitri, Cek Haji pan Cek Fitri mah geus eueuh. Oh kumaha Nur, maneh mah ngalindur. Emang Cek Haji teh ngadenge, tadi kan diumumkeun dina sapeker masjid. Cek Fitri geus maot. Waduh, maot. Tadi jelema masih seger bugar. Aduh, ieu Cek Haji kepercayaan jadi jelema teh. Terus Cek Fitrina mana? Hadir. Cek Fitri diharap menerima Cek Haji. Mana Cek Fitrina? Tadi di situ Nur, manehna ngageroan. Tadi dek mayar hutang. Mayar hutang? Emang Cek Fitri boga hutang ka Cek Haji? Boga Nur, tapi geus lila aya 1 tahun. Berarti tadi nu datang anu dek mayar hutang satana Cek Fitri. Hah, nu bener Nur. Nya mah saha deui ka Cek Fitri geus maot. Waduh, kumaha urang ieu jadi sieun. Matakna Cek Haji ari di beja teh kudu percaya. Terus ieu kumaha Nur? Kan Cek Fitri geus mayar hutang ka Cek Haji. Mayar hutang? Mana duitna? Ya, waduh, daun. Nah, jadi daun Nur. Tuh kan, cek abi ge naon? Cek Fitri geus maot. Nur, nah jelema maot inget hutang. Berarti Cek Haji ditangabejakeun ka keluargana bahwa si Ece masih boga sangkutan hutang ka Cek Haji. Waduh, nya engke ku Cek Haji dibejakeun serem oge nya, geus maot oge inget kena hutang. Tah ieu pelajaran keur urang kabeh. Ulah pernah nyepelekeun hutang. Karena hutang teh bisa dibawa nepi ka maot. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Hirup peana ya gini.